urang lamun di Tangariung ya. Tangariung. Kiai ustad. Urang Pak. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan saya, ayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa gitu-gitu kene. Tangan di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru. Fatihah. Beres golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak nu milu maning ieu. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itulah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin. Mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, orang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk zarah bae menta anteur, zarah teu bisa babaca. Ya Allah, ya Rabbi. Jarang tuh bisa ilah hadarat-hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya. Hai ahli kubur aing datang ya guys ya. Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa. Didelekeun we ku Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun we ku Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lalagani hebat jasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti. Kejadian-kejadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoana naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti. Sebagaimana aku cinta padamu, engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres itu beres. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kedatangan ku Kangjeng Musa. Hai. Sakumaha kabebene sia. Saya ngadoa kos gitu mata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh. Masya Allah. Senang aku bersanding denganmu. Satu hari kita bertemu, rindu rasanya. Waduh. Eta mah kos gitu mata maka kabogos. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana.
ku pohon-pohon nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos kitu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolin ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam jakna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeuting jahorenganan sok hudang dipeuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nyana janu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi jangan sok udang dipeuting mah para wali, para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak aki tah. Karena udang doang jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat. Aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok sholat ngan di blon-blon penmannya jadi sekolah teh ini carekan kanjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kami sana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak kanjeng Nabi Musa horenganan dideuketan ka Allah masa kumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing diksa anu ngalehkeun aing beuh doktor aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing juga abi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nya dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nyana ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi majasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti
nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah gajian ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang deui hudang teh naek gajian ku kumaha ge abdi mah ge dibelembung gajian ku kumaha ge tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah gajian ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan eta ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deuk ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh jaka rasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajen kumaha ge sia kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tak nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka surga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka surga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka surga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka surga eta nu geus kitu anu pinter ngridit da jahanam teh mata mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang umat dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antep kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyianan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat taku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara adapun ge di ka neraka geus sakedeung lah tak aing mah cenah kos kitu doang sebel
atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka. Nah iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa nah urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek kieu angel amat turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek urang turun deui datang ka ti tadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar daek tak kiai malik dilanat cadak atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang ye Fatihah ka hiji jangan saya ayo kadegan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arab doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres dolin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ye cak nomi lumaning ieu daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung ti mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk jarah bae menta anteur jarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorot teu kudu hadorot sia cicing di dinya hei ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu. Tapi bener nih malah ganjang nu bodoh teu kudu hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene wali geus kieu bae Pak. Wah Junet tuh. Kanyawan gua aing teh datang. Geus. Kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang ge. Dadah wali. Nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus ka ilmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang nya Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah hese nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan gugus antapkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nya aku kabodohan anak geus jambur aku aing
Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng. Ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu. Dakwah ngaji lempengkeun, dakwah ngaji lempengkeun. Engke nya menyerap. Ari hajunanya keur kieu, haju disalahkeun mah nya lagi atuh engke moal daek ngadoa deui ceuk ku pangeran. Ye, ulang engke mun keur ngaji bejaan, dakwah. Ari keur praktek antepkeun heula. Oh kitu atuh. Dibere metode Kanjeng Nabi Musa. Masya